nya dah jadi bingung kali tah semangat cuman kamari pan ngomongan watakna macam mau mah macam orang tidak anggur kalau gini ngajani jadi pakai dah mau mah pandasi mereka hayang gitu Sabar. Hah? Ya, sabar ya. Orang cari jalan keluar saya ngecek Mang Iwan biar ada genah mati nak No. yang genah hati yang semangat itu namun orang salah gitu nya disalahin orang sehingga gitu orang teh salah hayang terus ya tadi tuh yang ayang menaikkan ready tuh Sabar mulai ayum. Kuat. wah kuat jadi ari memang ada ngaran sabar teh siap jelema sok aya nih kadang mah bisa ngomong ke batu mah teh sabar sabar emanana orang kalah tak judi nilainya Duh hayam. masih ngadu hayal mah terus Ke batur iya manggahan ya. sabar wayahna padahal kan ngaran sabar mah aya tilu hiji sabar tina non musibah kedua sabar ngalaksanakeun taat ka Allah katilu sabar tina ngajauhan ieu ngajauhan maksiat paneta maksiat nya judi teh meureun Maksiat. Mungkaran. Mungkaran maksiat ayeuna dilaksanakeun berarti teh sabar kitu nya sabar emang nenek judi di barnya sabar cuman itu kamu teh mah sabar meureun ari salat 5 waktu itu gitu kok jadi kabatur megan sabar wayahna ari main cuman teu misalkan salat 5 waktu itu mungkin kembali di kana jadwal awal sabar depan terbagi 3 bagi melaksanakan perintah Allah berarti mana itu sabar itu sholat mah sahur musibah namurenan loba lah atau musibah dan bencana penyakit gitu kan terus terlilit nanti ekonomi nya kebutuhan sabar tuh ini bisa dan kebanyakan orang yang diceritakan itu sabar anu dia teh musibah kebanyakan jarang anu sabar ngajauhan maksiat diceritakan melaksanakan taat gitu nya di ganjaranna nama sabar ngalaksanakeun ngajauhan maksiat karek tingkatan bawah musibahnya sakit itu bisa kan hari orang mah selaku nanya umat Islam punya pedoman pedoman di kita kudu sabar kita ibadah sarua ibadah sabar nya sabar hadek lah gitu zaman sabar ning aya nanti istilahnya lah seperti jauhan Allah gitu nya seperti jauhan Allah wazkur cenah bahasana gitu man Allah ngadau Allah nyarios gitu pedoman wazkur abdana ayuba
artina cek jama caritakeun ka abdi kaula abdi Gusti setia. Ayuban ya Nabi Ayub. Iya kisah seri sok aya gitu nya. Jam itu parinan ganjaran Nabi Ayub gitu nya. Apa kelebihanana gitu. Kelebihan ini kesabaranna eta. Para nabi ini sih loba-loba kisah tertentunya. Nabi Ayub merenang di kesabarannya diujinya. Sabaran. Padahal Nabi sarerea oge nya sarua merenang Sami. sabar gitu. Nabi Isa mah teboga itu tebogaan. Tapi itu dicaritakeun deui. Padahal kesabaran Nabi Isa dina masalah ekonomi henteu gitu. Dicaritakeun teh dina ibadahna we dina padahan teu boga oge bener-bener ibadahna. Nabi Ayub mah dicaritakeun kesabaranna tenar wadkur abdana Ayuba ini Ayub wadkur dan wadkur caritakeun lah boro-boro ieu nya aya parentah buat babaturan sok ngabejakeun sabar we sabar we nyoba Warisan sabar. sabar we Patemahan haneueuh aya Asik. masih yang benar-benar sabar gitu ngaran sabar. Sabar mah nahan merenahan perkara atawa nanggung mawa perkara nu urang mung pan urang mah hayangna teh kieu tuh pos hayang nama merenan mun dina dagang teh ngapet terus we marema hayangna mode urang hayang urang teh mulai seperti tadi lah jadinya kan hati mah terus we ditahannya ditanggung dibawa tah ka ieu urang teh gitu karena bikin kasadar mah terus ya mah nahan perkara anu urang mung mawa itulah bisanya mawa perkara anu urang mung contoh dina sok dagang ngis pugu dagang kahayang urang mah kieu teh padahal meureun sabar teh anu tingkatan-tingkatanna sih tibang ge kitu cenah komo urang mah nya sakitu isuk can meunang duit pisan emang ngalisan 2 sih aya meureunna sabar teh aing upahna kumaha meureun supaya ulah berat gitu mawa eta pan deui berat meureun pan mangwa eta nu mung urang mung teh mawa gitu mantap barirat awak teh kitu sama mbak ieu apa urang ieu mun urang hayang teu laksana wae tak kitunya sok Korea menang. Nah, ka awewe menang kahayang amang meureun pamajikan kieu. Tapi buktina teh lain. Terus saya dibawa-bawanya berat pusing. Kalau banyak. Loba betul. Berarti lamun henteu loba sabar meureun. Teu urang teh geuring wae meureun. Umbarna naon coba? Naon tah? Sok naon.
Naon. yang cager Heeh. warna teh meureun pasrahkeun aja sulanya ka Allah nya. Nah make dipasrahkeun ka Allah coba kamu kumaha. Naon sababna coba? Naon? Teuing. Naon sok? Sababna Allah mah hiji kawasa, Dosa, heeh. kadua teu gagah sarua nya. Heeh. Maha gagah, terus maha naon di? Syukur, maha Maha penyayang, penyayang. welas, asih, pengasih, maha penyayang. Gitu gagahna Allah bisa wae langsung menghilangkannya. Eta ieu wae. Terus nyaahna beteuing Allah teh nyaahkeun ka urangnya mere eta teh kitu mere cob musibah eta teh nya supaya sabar teh ubarna teh jeung kana keadilan berarti ubarna mah kitu we lain masrahkeun ka Allah. Nah make dipasrahkeun sama Allah mah maha adil, maha gagah, maha asih, maha penyayang. Nah, seperti aya dongeng anu memangnya ieu dongeng teh contoh. Jadi contoh nitah Allah teh nitah ka urang teh kudu sabar mah ka jelema dibere contoh tah kisahna seperti Nabi Ayub. Penasaran deh apa kisahna. Ini penasaran mah orang baca, orang caritakeun. Tapi ente secara mendetil, penuh keterbatasan seseorang dalam pemahaman maupun pengetahuannya. Nya sa ieu na we sa bisana